tina penting ieu kaluhur karung di mana ya di mana juga gerbong hari bangkeun babaturan. Kira yakin kaluhur di mana? Tigalu. Oh, Tigalu. Maksudna dulu ka babaturan kuring pilih aya amanat naon? Ya. Pilih aya kapalan. Pilih aya amanat. Mana aya? Kasaha anu dituju Kami ke warga Kabupaten Ciamis. Sumohon. Kelas kumaha aya? Anu ke Prokoban ngareduikeun. Oke, aya. Lain rupa-rupanya jelema dimanfaatkeun aya nu komersial aya. Ka kasurupan minta duit. Oh iya kaluhur butuh duit. Lain pada berawit ayeuna. Tak itu pokoknya kamu sakit Ciamisnya. Kumaha cantik raya Paben Rosana. Aduh kieu. Ayeuna geura meuli nya. Orang kok balik. Ah, sabar mah deui yang teh sia teh dia tidak pakai ongkos. Kita, dari teh umurukan teh kan itu teh jauh, atuh dari Ciamis Bandung mah deukeut. Akhirat mah jauh sia teh. Ih, dari dunia bungkul aman satu mah. Gimana ada kaca? Para bos kantor ka parona 100 aya kopi ka sawah. Cek aing oge nu gero atuh diguguk. Nyingga ke dukun. Kagak sabar. Lain yang sila situ dari paturan. Mereka tepat tilu. Kadang-kadang kena amok. Pajarkeun teh Pancasila mah nya nepi ka ragak gitu. Waduh. Katipu ieu nu kieu jelema teh. Kalau kita tipu, saya selebih jamaah. Kalau kita ngomong Tinggal dikeun silat mah aing tinggal dikeun. Da kudu puguh kuda-kuda, da kudu masekon, bejueu. Seleukeun. Anu saing ti matan sia mana. Nyinggah sia ketemu duit. Kawila-wila teuing sia. Udah saya pendek. Dasar. Satu teh karana teh nu kareti budak urang teh. Wih sia geni. Geni. Tuluy keun. Kaganggu kudu gelo bener. Hayang ya aing lah. Eueuh turunan di dituna aing kudu ngejar pasea. Era aing kolot eleh budak. Hah? Eueuh turunan aing lah. Nepi ka pelbah mana oge. Ayeuna mah sanak wae kita. Goblok. Goblok. Aduh. Udah, wah, aman lah, musyair hirup kene.